Kalam menurut dina kitab Alfiyah ieu teh nyaeta istaqim. Itu para hadirin. Ari dina jurumiyah kalam teh lapad murokab mufid wadu. Are cek dina Alfiyah mah istaqim. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribados dihormat, anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ayeuna urang sadaya parantos tiasa kumpuriung dina ieu malpalah anu mulia nyaeta ku ayeuna kumpuriung dina ieu malpalah anu mulia urang sadaya nyaeta bade nambahan ilmu nahu anu aya dina kitab Alfiyah. Mudah-mudahan urang ku ayeuna tujuan bade nambahan ilmu nahu anu aya dina kitab Alfiyah ieu Allah Subhanahu wa taala nambahan ilmu nahuna ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, mangga ayeuna urang ngamimitian nyaeta ngaji ilmu nahu anu aya dina kitab Alfiyah ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa ma yata'alafu minhu. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harufunil kalim wahiduhu kalimatun wal qalu'am wa kilmatun biha kalamun qadiyam. Para hadirin rahimakumullah, anu bieu teh nyaeta ngajelaskeun masalah kalam nya, ngajelaskeun masalah kalam. Jadi ayeuna kusim pribados ayeuna insyaallah bari jelaskeun. Ari kalam menurut dina kitab Alfiyah ieu nya. Kalam menurut dina kitab Alfiyah ieu teh nyaeta istaqim. Itu para hadirin. Kalam menurut dina kitab Alfiyah nyaeta istaqim. Cukup istaqim. Ari dina jurumiyah kalam teh lapad murokab mufid wadu. Are cek dina Alfiyah mah istaqim. Cukup. Lapad istaqim teh nyaeta kalam. Kunaon eta si istaqim disebutkeun kalam kan kanyahoan eta huruf nangannya lapad nangan hiji istaqim lain hiji para hadirin eta teh fi'il amar. Perhatikeun. Istaqim teh nyaeta fi'il amar. Ari fi'il amar teh nyaeta ngabogaan fa'il. Fi'il amar ngabogaan fa'il. Nah mana fa'ilna? Di mustatir takdirna anta itu. Tah eta dirinya di mana-mana fi'il jeung fa'il geus aya berarti eta dingaranan anu kositu teh kalam. Mangka dicontohkeun ku Ibnu Malik mah nya di Alfiyah cukup istaqim. Nah,
istaqim teh nyata kalam. Karena fiil ujung fa'il geus aya eta di garanan mun posisi kalam. Teu para hadirin. Pusing ayeuna aya batur hanya ka urang sadayanya. Cek batur naon ari kalam? Jawab ku urang istaqim. Naon ari kalam? Yadribu Zaidun. Naon ari kalam? Alhamdulillahi. Cukup kitu oge. Henteu ku lapat burukab mufid waduh geus. Naon sebabna? Tah ieu menurut kita alfiah pas kieu. Cukup. Teu kudu loba omongan. Pan disebutkeun tadi teh ngan Gusti bahwa alfiah teh nyaeta saeutik hurufna loba maknana. Tuh, mangga di dieu para hadirin. Istaqim nyaeta kalam menurut tina kitab alfiah. Nah. Terus para hadirin rahimakumullah, kalam ieu terbagi tilu. Kalam terbagi tilu bagian. Nya, terus jeung jurumna oge. Kalam teh terbagi tilu bagian, hiji kalam dijieun tina isim, anu kadua kalam dijieun tina fiil, anu katilu kalam dijieun tina huruf. Geus nyaho lindena jurumiyah ku sim pribados terus dijelaskeun dina kitab jurumiyah. Kalam terbagi tilu bagian, aya kalam dijieun tina isim, aya kalam dijieun tina fiil, aya kalam dijieun tina huruf. Nah. Terus tadi dia wahiduhu kalimatun wal qaulu am wa kalimatun biha kalamun qad ju'am. Tah di dieu nyaeta Ibnu Malik ngajelaskeun ari aya non aya kalimah ujung aya kalimah anu bieu teh. Aya kalam ujung aya kalimah tegasna nyaeta aya tegasna nyaeta lapad teh aya lapad kalimah aya lapad kalam. Kumaha ari kalam? Ari kalam teh nyaeta anu geus kaharti. Ari kalam teh nyaeta anu geus kaharti. Fiil geus aya fa'ilan. Tuh, eta kalam ngaranna. Mubtada geus aya khobaran. Nya, eta kalam ngaranna. Syarat geus aya jawaban eta ngaranna kalam. Nah, tuh nya. Kumaha ari kalimah? Ari kalimah mah nyaeta anu geus tilu lapadna, geus aya tilu lapadna nya eta dingaran kalimah. Nya tina tilu lapad kaluhur eta disebutkeun kalimah. Sanajan bari can kaharti dina eta kalimah tetep di mana geus tilu lapadna eta dingaranan kalimah. Kumaha apakah kalimah bisa jadi kalam? Terkadang jadi kalam si kalimah. Kumaha ayeuna kalam apakah jadi kalimah? Terkadang nyaeta dua. Terkadang jadi kalimah. Kalamnya kalimah, kalimahnya kalam. Kitu para hadirin terbebarengan, terkadang pisah. Mencerah tadi. Karena ari kalimah mah setiap anu dijieun tina tilu lapadna are kaharti henteu kaharti eta tetep kalimah. Contohna seperti in qoma Zaidun. In qoma Zaidun hiji lapad in. Kadua koma anu katiluna Zaidun. Tah eta tilu lapad disebutkeun ngaranna nyaeta kalimah. Kalam lain kalam eta. Naon sebabna? Karena in teh nyaeta ngabogaan jawab eta kana sarta ungkur.
Nah, jadi disebut kemana kalimah doang. Encan kalam. Kalimah. Setiap anu dijieun tina 3 lapad keluhur eta ngaranna kalimah. Nya. Kalimah in koma zaidun eta ngaranna kalimah. Tapi encan jadi kalam. Naon sebabna? Karena can aya jawaban. Nah, tah lamun geus aya jawaban in koma zaidun pakoma amrun tadi jawabnya pakoma amrun mangka bakal nangtung deui saha Ki Umar. Tah berarti eta geus aya jawaban kumaha eta dingaranan anu kos kitu kalimah nya kalam. Tah itu para hadirin ya, di mana geus 3 lapadna eta ngaranna kalimah sanajan bari encan aya jawaban nya, sanajan berjawaban tetep eta kalimah. Lamun hayang jadi kalam wayahna kudu aya jawaban heula ya, in koma zaidun pa koma amrun kakarak didinya kalimah nya kalam. Nah, kumaha lamun ayeuna ngan saukur zaidun ko imun tah eta naon ngaranna kalam eta mah kalimah lain naon sebabna karak 2 lapadna koma zaidun ko imun hiji lapad zaidun kadua lapad ko imun jadi mubtada ujung khobar karak 2 lapadna eta mah kalam doang lain kalimah. Berarti nya dina masalah kalam jeung kalimah terkadang hiji kalam jeung kalimah terkadang pisah nya. Nah, kalimah jeung kalam tah mudah-mudahan para hadirin rahimakumullah urang sadaya nyaeta sing diteplan ilmu nahu ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jeung mudah-mudahan urang sing paham kana ilmu nahwu ieu anu aya dina kitab Alfiyah ieu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.